nikah teh bisa ngahalangan ka sorga. Tuh nu mentek cak anu can nikah hadena aing mah can nikah. Emang kunaon ge da? Kade-kade itu arembungeun. Atuh siapa lain berat ka salat berarti tah loba nu embungeun. Tah ku dipandian ku 7 kembang. Indo itu apa kos gitu. Aduh. Nah ieu. Ieu nu mentek sing hade nikah bakal ngahalangan akhirat apa henteu ieu nikah. Perhitungkeun. Kita lah antara fikih jeung tasawuf beda pandangan. Sing hade namun bakal nimbulkeun ngahalangan surga ulah nikah. Mentak istikharah timbul istikharah. Padahal nikah mah dititah ku Kangjeng Nabi, tapi disunahkeun istikharah. Naon ieu? Ieu bakal ngahalangan surga apa henteu sih? Tuh. Aya tilu awewe ieu sabenerna mah ieu nu paling resep. Ieu mah kadua, ieu mah katilu. Ieu nikah dititahkan ku Kangjeng Rasul pangkihu ma tobalakum geus teu kudu diistikharah aja urang ngalaksanakeun perintah lain etana tapi ngahalangan ka surga apa henteu istikharah Allahu akbar beres Allahumma inni astakhiru dan lain-lain sebagai Allahumma inni kunta ta'lam anna hadza sarwiti bindanu khairan li di dunia ya wa akhirati beres tapi lamun teu bagus mesti jauhkeun eta kan ngara istikharah. Tina tilu nu mana ieu? Tah timbul nu ieu hasil istikharah mal mislet. Mal mislet. Ieu hasil istikharah sebab minta petunjuk ke Allah. Urangna minta ridho Allah supaya surga ulah kahalangan dibere. Ai nu resepna mah kanu ieu. Ieu kadua katil anu timbul nu ieu deui. Anu aing kurang ngerseuh. Heran aing ge. Di isi horohan teh aing ka dieu timbul ka dieu teh ieu deui sedengkeun aing resepna kanu ieu sebab geulis aya di dieu jangkung aya di dieu lenggik aya di dieu pinter aya di dieu jas sabenerna mah cek zahirna ieu tapi isi horo nu ieu deui nu aing rada amper kurang naik lah guys aing mah nekat milih sesuai jeung istikharah. Ajeun coba kumaha engkena dek dipasrahkeun ke Gusti Allah. Pilih lan ieu. Tek nu kurang resep teh. Bener. Barang dirasakeun hiji pamajikan sopan jasa hasil istikharah. Kadua ditinggalkeun ka masjid ngaji bangun sabar. Urang ninggalkeun aja teu pati resep tenang. Aduh. Kita yang ku babaturan siapa mana tenang amat kamu mana ge naon nu pake kemlang lain so kan pemajikan sanu daekeun eta mah keur sompra bae geus mah kitu deui mah keur carita aja tenang guys ku ari aya jelema lah geus teu kudu istikharah aing bogoh aya awe tilu aing bogoh nu ieu bae geus pokona sesuai jeung kabogoh syahwat aing itu hawa aing kahayang aing resep kan ieu ja aing dipaksa-paksakeun kanu ieu jeung kanu ieu kurang ieu nu resep aing mah ieu geus teu kudu istikharah ieu bae masalah tuh jangan sia-sia nu rumah tangga kawin tak kakarak saminggu kawin geus kieu bae ditungtung masjid sia kunaon bangun ngalamun bae lah loba omong yang kumaha sih majikan marah bae atuh euy kadang saminggu mah ke honeymoon kene sia kadang kuduna mah geus kitu tapi kieu kaayaanana atuh puguh baca saja eta keur pilihan sia atuh jak kurang kumaha tapi madu masyaallah kain teh galak masyaallah teu menang sarasa itu ya balik aing ke helanan ye ngan atuh kieu bae rasaan teh kuduna makan keur indehoy ya kuari jadi kieu kali ka imah pamajikanana geus dibahas dibris bae masyaallah terus dirasakeun ke hade saminggu ke ribut saminggu hade lamun geus boga kahayang teu meunang diengkekeun mun geus boga kahayang diengkekeun sapoe bae beuh ngagilekna sabulan ya Allah ya Rabbi iyalah cantik bahkan hati gitu insyaallah nah terus dirasakeun aya anakan mah anakan biasa
disebut da awet raje. Jadi teu halangan nih keanakan mah anakan. Ngan teu tentrem kan ibadah kos. Teu tentrem kan. Masya Allah nyana tah ngobrol tah jeung anu ieu teh ieu nu boga pamajikan anu nang isi khoro. Isi aku bayar rumah tangga si Jija punya salah. Sudah enggak ribut teu pernah. Naon tuh diribut. Ayo bang isi aku bang. Aing mah puguh ieu kieu rumah tangga aing Masya Allah ribut. Atuh jasa cak aing mah harta aya di sia, geulis aya di sia, kasep aya di sia, pinter kok ribut bae sih. Ayo tegati. Sia aing mah teu pernah aya ribut-ribut. Mai ka imah pendidikan ngabagyakeun malam-malam mun aya tetangga dieuna dijieun aya dari kitu campuran. Terus kabelah dieuna lamun aya nu zara-zara malam asa pemajikan seperti itu zara. Uga nek milu henteu atuh nek milu tenan henteu kumaha nginahin kos kitu mah. Kadang-kadang lamun aing teu boga duit kadang-kadang nginahin kakak mun teu ngarokok boga duit henteu ieu tah. Gas sih selalu ngomong aing. Ceuli aing rawi ieu. Aing gak ada gesi aing hiri. Aing mah boro-boro dibere ku pamajikan nu aing ge leungit malulu. Tuh kan. Ieu kan indah aja saeta hasil isi horong ngaranna. Beda hasil isi horong mah. Kan sia bagona keur ieu teh lain hayang kono gelis. Aing ge boga kaboga teh kan 3 nu panggelis mah itu tuh. Pinter gelis ngan. Aing isi horong nu timbul nu ieu deui. Aing mah percayaan ka Allah mere petunjuk daripada nang kahayang aing. Bener sia. Emang sia teh isiro aing henteu. Lantaran nyana geus I love you deui ka aing. Oh, budak. Wow, WA anak ge I love you you. Siapa? Tah, badak akibatna kos kitu tah. Ya aing kos aing puyeng ieu aing neungeusan pan anak jeung aing ge bogoh keneh sebenarnya mah. Aing teh geussan ieu kos kieu ieu. Enggeus rasakeun kos ieu. Malah mah aing kuari geus deuk musyawarah deui. Cek pamajikan teh ka lamun deuk misah kita milih tanah nu itu aya nu itu aya nu itu aya. Atuh nu di kakak gawe deuk lah kubangeunana bae cek nya teh. Jeung ki jangan ngabangun aku malah ngabangunan cek pamajikan gampang. Ya emas saya tas 100 gram. Itu duit aya cek ngana teh atuh urang babarengan bae. Aing tararis gadenge sia. Asana indah teh. Aing asana hirup asa di neraka jahanam. Hasil isi oro. Batak ulah datang kata isi oro. Isi oro, Masya Allah karim. Nah petunjuk ti Allah. Nah iyalah urang teh ya dibere kejelasan ku Gusti Allah. Hati-hati, harta fitnah, anak fitnah, sampai ka ngahalangan surga sebab urang jadi pengkhianat Allah, pengkhianat Rasulullah. Yakni praktekna demi harta Allah terabaikan, demi harta Rasul terabaikan, demi harta, demi anak Allah jeung Rasul terhianati. Padahal Allah boga ajrun azim yakni ganjaran kunaon lain diraih ganjaran hanya demi harta jeung anak anu ngan sakadar di dunia doang silakan fitnah. Nah jang urang kuali urang introspeksi datang ka imah nya besi aing ge nu kabawa ku harta ulah urang dibawa ku harta tapi harta urang gunakeun make petunjuk urang goblok sia harta ngatur-ngatur aing kudu anu sia awas ya ku aing endek ditasarupkeun ku aing sia ka jalan Allah anak ngahalangan aing bae nurut ka aing geus terus teu nurut ka aing awas ya kuduna kitu ka anak ya mondok sia bah mondok mah tinggalin zaman sia nurut sia ayo teu nurut geus ulah balik sia ka dieu tapi disumut doa ulah haju teriak mondok sia edek sia ka Gunung Karang dilegag baung sia ka dieu ulah haju beneran ka anak mah lipat mondok bah mana emang mondok bah sia aing neuleuh tuh nu sarakola geus paehna bapak eueuh nu nyalakeun anak kabeh ge ngan syukur ngameng ka kuburan doang perebut harta tapi tuh deuleuh si anu tuh nu anakna mondok nyanana nyalateun aju nyanana tahlil maca Quran pan abah teh geus di jero kuburan mah butuh kana doa kadahanan ku batur atuh anak-anak heulanan gas mondok sia mun teu mondok geus ku aing sia
awas. Maksudnya awas mah aing kawin deui geus sia. Si abah mah kos kitu amat. Bejakeun ka masya. Bejakeun, lamun sia teu rek mondok abah kawin deui. Kan nya bebe jabah. Emak, abah lamun kula teu mondok kawin deui mangkana. Mondok sia daripada emak engke dicandung. Mondok sia. Diaturkeun ku emak. Sia mah garelo jasa sih. Otak teh pararayah jasa. Itu. Gua malah mana yang cak mana sakolakeun we. Sakolakeun candung sia kuing. Pokona mondok. Mana ge mal ngomong ya. Sama rondok kabeh. Emang abah sia nyandung. Aing teh hayang dicandung mondok. Mage milu mondok. Kan geunaheun urang. Atuh jadi lalaki na pararayah jasa dunia mah lulu dunia. Nah, iya ulah terlalu nganggap karena dunia. Jacak Allah ya urang kan keur ngaji, urang seakan-akan bangun keur lalagan lain ieu keur muka lamah jeung Allah urang. Keur dieusian set ka jero hate. Tuh, kula mah sakadar alat doang. Memeh kula abah kula, memeh abah kula abahna deui terus alat doang. Ya sampaikan. Wa'lamu, hei. Urang Cikupa, urang Bojong, urang Belaraja, urang Sepatan. Anu halal hadir di dieu kabeh sing nyarah hosararia kabehnya walamu tah walamu. Atuh dibahasa urangkeun mah kos kitu mentak aing mah bungkat TV ge aing mah bahasa kos kitu menya di TV anu kos kitu nya ki uci ngamuk cenah di TV. Teu pantes aing mah kudu di TV. Gas hai dalur kabehan ya urang mana bae nu area di dieu walamu cak Allah sing nyaraos sia Allah yang nembogana ieu annama amwalukum saenyana sepeda sia motor sia tanah sia imah sia kabeh perusahaan sia wa auladakum jeung incu sia anak sia kabeh fitnah nu ngalangan kana sorga tuh sanjana deui wa anallahu indahu ajrun adim Allah ngabogaan ganjaran yane sorga pilih ku sia cinta harta ulah hianat ka Allah jeung ka Rasulullah. Lamun sia cinta harta sampai hianat sia moal meunang ajrun adim tah sakitu bae wallahu a'lam bishawab.